Pesantren jaga akhlak kan jadi guru sakitu, adab-adaban kan jadi guru kudu jaga. Sampai lo bandul pas kendali santri kadang-kadang kasak kakiai sok ngahina ngaledek nyepeleken ngalecehken sakumaha lila na ente pesantren puluhan tahun cicing di pesantren kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kan jadi guru maaf mual manfaat eta ilmu. Sabab keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Kunaon santri baheula jadi ulama besar, kunaon santri baheula jadi kiai masyhur, sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guruna, ta'zim hidmah ka guru. Kiai baheula sawahna lega teh nyaho macul, santri unggal isuk mah pacul, ama wios ama macalik we di bumi, sawah ku abdi diuruskeun, santri baheula ajengan baheula kebonna lega teh nyaho melakna naon, rek muludan di pasantren aya cau asak cik ajengan jang ieu cau pangirim saha sanes pamasihan ama di kebon ama geuning asak dipelakan ku abdi kanggo muludan nuhun jang sing manfaat maneh ilmu kabeuli hate guru ku akhlak santri. Ulama baheula gede kulahna loba teh nyahoeun aya lauk beak wae da serona dikobong. Kira ada curiga ya mantan-mantan sero di dia ya. Ina panggung aya mantan sero. Aing. Tapi ridho we guru ridho naon sababna ketika eta guru butuh tenaga santri baheula mah teh hese sabab loba santri nawarkeun diri hareupeun guru hayang dititah. Ajengan calik payunan bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang katingali ku ajengan hayang digero. Jangan ka dieu mohon ama henteu keur arieuh henteu ama pang ningalikeun di dapur benahannya lamun aya kumahaneun pangumahankeun pangrapihkeun mohon ama mangga hayang dititah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil kaluar sing gerebeg aya akang ayak birat santri teh nu nyelap kana bedug nu asup kana kohkol depi ka ajengan renge urat beheungna aya barudak teh di dinya rek nitah meneh hese.